Para mitra mangga urang lajengkeun deui dongeng nu judulna Randa Bengsrat karangan Kileksa. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi ka lain kabingahan. Janten ayeuna teh nincak bagian ke-17 nya para wargi. Kitu aya paribasa para mitra sadaya. Saya wacana ye daek macok mung dipacok gitu. Saya tahu daek macok mung dipacok maksa cer tujuan jelema nu hayang menang sorangan, hayang untung sorangan. Nyaeta para mitra atuh bagaimana ngan menta wungkul mung mere tara mere GHC rubilnya merogi. Ayo paribasa daek macok mung dipacok saya tahu segitu. Mangga atuh para wargi dongeng urang lajengkeun bae. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi ka lain kabingahan. Carios nyambung karangan Kileksa judulna Randa Bengsrat urang lajengkeun deui mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat karangan Kileksa urang lajengkeun ayeuna nincak bagian ke-17. Teu karaos para mitranya parantos nincak bagian ke-17 ya deuh. Kumaha damang sadayana hatur nuhun pamidara Mang mah. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Para mitra dongeng parantos dugi kanalika Mang Adin, Mang Ajo, sareng Sardi nuju ngaronda samalih nuju ngobrolkeun perkawis nu aya patula patalina sareng sumber daya alam. Sakumaha nu kauninga para mitra, nu disembat sumber daya alam teh nyaeta seueur contona para wargi sadaya di urang teh. Pokona mah kakayaan alam kitu tah, sumber daya alam teh. Sedengkeun ieu kakayaan alam aya beakna tuh para wargi. Kumargi kitu kedah leres-leres tiasa ngamangfaatkeunana. Ulah dimonyah-monyah sareng sajabina. Mangga para mitra. Anu nuju digali nyaeta sumber daya manusia itu para wargi. Nuju digali para wargi sadaya sumber daya manusia. Janten kakuatan manusia anu maksimal hartosna nuju digali ayeuna teh. Hartosna mah ulah jalmi teh hartosna mah kumaha kitu nya lah. Seueur teuing seueur teuing kumaha cicingna gitu para wargi. Margi sumber daya manusia kedah digali. Upami urang bisa mah para wargi sadaya kedah ngamangfaatkeun ilmu urang, pangabisa urang hartosna mah sing dugi kana puncakna kitu. Ayeuna teh nuju digali sumber daya manusia teh, kapinteran manusia teh nuju digali. Urang teh cenah sabenerna mah kabisa teh lain ngan saukur sakitu tapi bisa leuwih ditingkatkeun. Ku jalan nyaeta nyiar ilmu para wargi sadaya namahan pangetahuan namahan ilmu. Atuh cenah ngayakeun naon teh tolabul ilmi kanu sanes kitu. Kitu neangan ilmu kanu sanes. Sangkan kahirupan urang beuki lila beuki namahan kitu. Tah ieu sumber daya manusia para wargi sadaya. Mangga ulah ngarasa kuring mah da bodoh cenah ngan sakieu kabisa teh. Ulah para mitra, tolabul ilmi mah teras-terasan. Sangkan kahirupan urang mangkin lami mangkin nambih. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat karangan Kileksa dina bagian ke-17. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Atuh para wargi anu mulia, harita Adim ngengklokan caritaan Mang Ajo. Bener Mang lah kaharti terusna kumaha Mang? Adim ngengklokan para wargi sadaya. Ayeuna urang salaku manusia boga kahayang jeung pangabutuh paek atuh gunakeun akal jeung pikiran teh hartina mah geura mangfaatkeun sumber daya nu aya di desa urang sabab sakabebahan geus disayagikeun ku Allah. Ari bahan teh rupa-rupa upamana ilmu jalma-jalma nu boga keahlian contona guru, ulama, dokter, tukang batu, tukang kayu, tukang ngaragaji jeung sajabana. Terus batu cai taneuh tatangkalan bebeutian jeung sajabana tah eta loba di desa teh. Sarta mang pirang-pirang jumlahna pek olah, pek pikiran, pek alam mangpaatna gunakeun pikeun nyumponan pangabutuh jeung kahayang.
ngan dina nilih kana mangfaatna kudu apik jeung taliti. Ulah gagabah ngarah ka rasa mangfaatna. Ku jalan ngagunakeun eta bahan, insyaallah pangabutuh urang di desa ieu bakal kacumponan. Asal urang daek ngolahna ngagunakeun eta bahan, kade ulah salah paniatan. Sabab loba anu kitu upamana para pamuda bring arinit ka kota, nu tujuanna teh cenah rek neangan pagawean nyiar kipayah. Padahal di desa gitu kurang-kurang ku pagawean teh asal urang daek ngagunakeun akal jeung pikiran. Pikeun ngolah bahan nu geus aya. Urang neangan pagawean kanu jauh teu kudu neangan kanu jauh, tapi kudu sanggup nyieun pagawean di desa pribadi. Pikeun ngabajukeun desa sorangan. Gali rupa-rupa bahan anu aya di desa da teu kurang-kurang atuh asal urangna we mikir. Oh, nya rada kaharti mun kitu mah tuh, tapi Mang kuring ge geus boga pikiran kana kitu teh ngan hese rek prakna Mang. Kudu kumaha carana nya jeung deui kumaha kana sangkan usaha urang hasil, cek Sardi. Nya teu kudu terpadu atuh ngarah mah. Kok hartina mah kudu nyambung kitu, kudu nyantel, kudu tepung, ulah pasalia, ulah patukang tongong, ulah tojaiyah, jeung ulah silih hempikan kitu carana teh. Mang Ajo rikat ngajawab para mitra sadaya. Tadi cek Mamang kudu nyambung teh nyambung naon, urusan naon jeung naon anu nyambung teh. Tah dina urusan nyambung, ieu lega amahanana, lain ngandung harti sarupa bae. Upamana urang hayang tani, urang kudu raket jeung ahli tani. Pentana sehatna, gugup pituahna, sadap luangna. Atuh saja batik kitu kudu nyambung jeung usaha sejena, ngarah hasil usaha urang karasa mangfaatna ku urang. Contona kieu mun Sardi ngayakeun usaha peternakan hayam, kudu nyambung jeung usaha Adim, cik jawab heula. Ku Adim mun Sardi boda peternakan hayam maneh rek ngayakeun usaha naon di? Supaya ulah silih ulahnya supaya silih belok kauntungan. Mang Ajo ngareret ka Adim. Ya kuring marek nyieun pabrik peso jawab Adim. Palebah mana nguntungkeunana mun nyieun pabrik peso. Mun Sardi rek mencit hayam kari meuli pesona ti kuring. Ngaruksak atuh ari kitu mah. Salah, teu nyambung. Teu terpadu eta mah pasalia. Sakurang-kurangna moal silih untungkeun. Ya kudu kumaha tuh maksudna nyambung teh kumaha dieu teu ngarti kuring teh. Cek Adim. Usaha Sardi jeung Adim kudu silih untungkeun eta ngaranna terpadu atawa nyambung. Contona kieu mun Sardi miara hayam, Adim kudu ngebon jagong atawa kacang hejo. Sardi butuh parab meuli jagong ka Adim. Tah kitu atuh cenah Adim butuh gemuk meuli tai hayam ti Sardi. Tah ku cara kitu usaha dua rupa teh terpadu alias nyambung. Lamun carana kitu usaha bakal hasil, moal gureces, moal babari bangkrut. Mun hayang leuwih kuat nyambungna kudu aya kerjasama, sangkan bisa silih belaan, silih bantu jeung silih tulungan. Tapi kahade hayam Sardi ulah dilepaskeun ka kebon jagong, eta masalah. Atawa kieu Sardi biara hayam, ari Adim miara careuh, eta ge salah. Teu terpadu nu hartina moal hasil. Tah kitu carana jang kumaha kira-kirana kaharti caritaan Mang, cek Mang Ajo Daryanaker. Oh nya ulah cara diurang saurang nyieun opak sampe, bereng kabeh nyieun opak sampe. Hiji bangkrut kabeh. Eta mah teu terpadu meureun Mang nya. Nya aing-aingan ngaranna eta mah. Lu kumaha Mang kapan sebutna cenah kudu guyub. Saurang kadinya kudu gerak kadinya kabeh pan kasebutna guyub. Lain kitu maksudna guyub teh. Lain kitu kudu nama kieu mun saurang usahakan opak sampe nu sejen kudu usahakan pertanian melak sampe. Jadi hasil melak sampe dijual ka tukang opak sampe. Sambung deui ku usaha sejen upamana usaha dagang, ngarah bisa ngajual hasil usaha opak. Sambung deui ku nu sejen upamana usaha angkutan, keur ngakut opak. Tah nu kitu kakara disebut terpadu atawa nyambung. Mun geus kitu bakal silih untungkeun, silih naon teh? Aya pakuat pakaitna, silih cantelkeun, moal silih rengkas jeung babaturan. Babari teori Mamang lah, tapi kumaha mun urang aya kahayang atawa pangabutuh upana tina urusan modal kitu tanya. Kudu kumaha carana jeung ka mana nyambungkeunana tuh? Cek Sardi. Sambungkeun jeung program pamarentah, sabab dina hal ieu pamarentah ge teu cicingeun. Apan ayeuna teh keur ngahangkeutkeun pangbangunan desa, utamana mah desa terpadu. Maksud jeung tujuan sangkan sakabeh kagiatan ngawangun ulah patukang tongong,
ulah silih hempikan tapi kudu bisa paheyeuk-heyeuk leungeun. Silih aping silih asih, silih asah silih asuh, silih bere kauntungan. Mun urang butuh bantuan ti pamarentah sok ajukeun pangabutuh urang engke ku pamarentah bakal ditimang-timang. Disambungkeun jeung program nu aya di desa. Upamana kieu pamarentah ngayakeun naon teh program listrik masuk desa, tah urang ge kudu ngajukeun pamarentah nu aya hubungan jeung eta program. Ulah pasalia da moal manfaatna ti luhur mere listrik urang menta kuda pan moal nyamung nu hartina mah teu terpadu. Pamarentah ge kitu keneh ayeuna mah moal mere bantuan teu pupuguh tapi bakal ditidik heula pangabutuhna. Mun urang butuh alat-alat pertanian insyaallah bakal diperhatikeun, bakal disambungkeun jeung program nu aya patula patalina jeung urusan eta. Kitu deui urusan modal apaan aya jalanna nu khusus keur ngabantu pangusaha lemah di desa. Tah urusan eta mah tanyakeun ka bank gitu. Heran ari Mang nyaho ngajo nyaho ti mana tuh urusan kitu Mang? Cek Adim siga nu teu percayaeun. Lantaran pagawean Mang Ajo sapopoena ukur melak bako jeung ngingu domba tapi kanyahona loba. Ih ari ujang nah da ilmu mah teu pilih di hulu atuh pilih bulu. Najan Mang lain kaluaran sakola luhur ge bisa we nyaho kana urusan eta apaan minggu tukang. Aya kumpulan di desa nu medar masalah eta. Nu sasauranana harita pakuwu piraku ujang teu nyaho. Teu milu kumpulan kuring mah harita ge lalajo bangreng ka corena. Tah eta nu ngagokanana teh. Mang mah milu kumpulan matak nyaho kana urusan kitu. Tah ayeuna tepikeun kade ka ujang ditepikeun muga-muga aya guna jeung manfaatna. Utamana mah keur diri Mang atuh nyaeta keur diri ujang keneh jeung deui pang-pang mah aya manfaatna keur para pamuda nu bakal jadi tukang tonggong menjadi tulang tonggong majuna desa urang. Ya muga-muga we tuh nyamangnya sing aya manfaatna keur urang teh sarerea tapi kumaha atuh nya da rek milu kumpulan teh sok loba wae ieu lah halanganana. Nya. Gogoda teh ngaranna teh. Urang kudu sadar yen pikeun kamajuan teh butuh ilmu. Sababun urang tetep bodoh sarta teu daek diajar iraha rek aya kamajuanana. Apaan bisa na maju teh ku ayana ilmu, ku ayana pikiran nu motekar. Mun hayang urang hayang loba kanyaho, hayang loba ilmu jeung pangalaman kudu rajin diajar. Pamarentah mah teu salah-salah teuing ngayakeun program wajib belajar teh. Sabab kapinteran teh salah sahiji syarat pikeun ngawujudkeun kamajuan. Lamun urang teu sakola, teu daek diajar, rek kumaha bisana maju. Tah kulantaran kitu sing rajin atuh diajar teh. Ari diajar eta apan teu cukup di sakola wae ku milu kumpulan oge hiji cara pikeun diajar. Tah kitu jang ceuk Mang Ajo. Taya bosenna mepelingan kanu ngarora. Nya kaharti pisan Mang sabab geus bukti ye. Pikeun jalma nu rajin cara mamang mah nya najan teu sakola luhur oge. Teu burung we loba luang jeung kanyaho nu akhirna mah nu ngora ge eleh. Cek Sardi muji kana kamotekaran uteuk Mang Ajo. Tanya kitu da mangge sok leukeun ngabandungan nu pidato nu akhirna mah nya nyaho we saeutik saeutikeun. Eta seuneu suruhan deui euy. Aduh, kumaha mun pareum mangkening sakieu tirisna ye. Mang Ajo nunjuk kana durukan anu kariruhakna. Nya geus peuting ye duh nya. Mari dongeng Mang. Arek moal teh. Adim nguliat keseleun tayohna mah. Wah. Teu kudu ngadongeng, ayeuna mah dabongan tatarucingan ge teu kateguh. Jung lang-lang lemur bising aya naon-naon. Mang Ajo nangtung merimeuyegeung tuurna karasalinu teuih sigana mah lila teuing cingogo nyang hareupan durukan. Ayo atuh rek sarerea we giliran ieu mah. Ceuk Adim. Geus kitu mah atuh harita teh para mitra sadaya. Tuluy Adim singkil. Soklah ulah sirikan ka kolot kudu bisa silih eledan. Ayeuna mah kieu Mang Cicing digaduh maneh jeung Sardi nguriling ngalemur. Mun aya naon buru-buru bejaan Mang. Heuh kitu ge lah. Moal burung bahak moal bahak kuring mah. Ongko sok tunu ari Cicing we digaduh teh. Dim yeuh urang nguriling lemur. Sardi harita singkil maneh narek init jeung Adim. Atuh geus satuju kitu mah Adim jeung Sardi arinit. Mang Ajo pindah liukna kana palupuh sila tutug bari udu daun kawung. Tetela eueuh batur keueung. Eueuh keur batur ngomong, Mang Ajo ngahuleng sorangan nganteur lamunan ka alam ciptaan. Alam ciptaan maramitra. Manehna nyiptakeun lamunan. Para mitra kaum dangu,
Kocapkeun atuh Sardi jeung Adim, maranehna laleumpang mapai jalan gede bari nitenan kaayaan lembur. Harita para mitra bisi aya nu ngabahayakeun, duana ngajingjing kokol awi tapi teu ditakol ngahaja ngarah demi. Di, maneh percaya kan omongan Mang Ajo nu tadi? Cek Adim. Ya percaya we teu naha da kaharti ku akal, katarima ku pikiran. Memang bener mun urang boga usaha kudu terpadu jeung batur. Sabab lamun papalimpang bakal ruksak, babari weak. Contohna Bah Asik nu miara Lukmas padeukeut teh. Padeukeut teh salah betul deuketan jeung usaha sero. Atuh pancila ka unggal peuting laukna sok leungit. Nasaha nu miara sero di? Adim heraneun da kareknya. Kira aku teh nyawapan tetangga Bah Asik teh geus kawentar purah lintar. Lauk kumaha we sok beunang ku manehna mah. Oh. Lain usaha sero atuh tapi jadi sero alias bangsat lauk. Memang teu terpadu ari kitu mah nya, cek Adim. Taina urang boga rencana naon dim euy sangkan usaha urang terpadu bisa silih untungkeun, bisa silih sokong dina jalan usaha. Kieu di uing boga meri salawae siki, unga poe sok meulian galek ka naon teh? Gaplek ka Cimacan. Bosen euy capek lah taina kumaha euy mun kumaneh. Ngebon sampu sing lobang ke gaplekna dibeli ku uing. Mun maneh butuh undog meri tinggal minta ka uing. Nah, da ina ge loba sampu mah malawur teu kapiara. Da hargana ge murah. Heuh lah satuju mun kitu mah nya. Urang diajar kana usaha, Sardi satujueun pisan. Jirang mimitian ngagaplekna. Pageto lai sukan mereka Cidahu. Jajab anak mitoha. Rek naon ka Cidahu? Nempungan mangna nu keur kuriak. Oh teu naon kitu ge lah. Sora jangkrik reang di sisi sawah kadenge sora bangkong menikang kengkong. Juringkang dua rona teh laleumpang dinu poek. Leok ka kenca, leok ka katuhu. Mapai jalan leutik nu berasna ka astana. Barang anyog ka jalan anu nyagak, mengkol ka katuhu beras ka jalan satapak, terus nanya krek nempo daerah tonggo. Barang keur jongjon leumpang ti kajauhan aya nu ngelemeng siga jalma. Ngagedig bangun reseh, rusuh, reg Sardi jeung Adim eureun, duanana marlong ka eta jalma bangun curiga. Sahanya euy? Rek ka mana wayak ieu ngumlambareng sorangan euy? Ceuk Adim ngaharewos bari noel. Urang pariksa mun manehna jalma jahat tewak sakalian. Oh, tapi kudu hati-hati bising nyalahan. Jeung manehna bising mau pakarang si inget yeuh. Hampir tengah peuting. Urang dieu mah kabeh teh geus tali barasare. Ieu jalma pasti jahat yeuh, ceuk Adim. Nama tu leumpang di lalaunan geus deukeut pegat. Oh ieu wah buru-buru. Kade sing waspada euy. Adim jeung Sardi laleumpang. Ngan ayeuna mah waspada jeung ati-ati lantaran nempo nu leumpang sorangan di jalan. Katayep duanana ngadeuketan sisi jalan. Rek megat nu ngaliwat, koh dicekel ku dua leungeun ngarah bisa dipake neungeul mun bahaya. Kacaturkeun nu dipegatna teh eta jalma tajalian Iwati Mirja nu sasat pundung ti Imah Sari. Dabongan asa diwiwirang, Mirja geus buleud paniatan rek ngaragragkeun talak 3 ka Sari, dabongan teu beunang disabaran. Tapi bari jeung kitu oge para wargi, hate leutikna mah tetep panasaran sarta hanyelu. Lantaran can kungsi ngalaman bagja sakumaha umumna panganten anyar. Puguh hal ieu teh ngajadikeun Mirja jadi jalma nu malaweung pipikiran sasa teu gemleng dah kalah loba lamunan anu teu puguh. Baranggok jeung rona ku Adim disentak. Sama nih, rek mana? Kebeg Mirja ngarenja greuwas. Lain malan kalah taki-taki sigarek tarung. Buntelan dikana tonggongkeun talina dicekel ku leungeun kenca. Puguh najan teu pati caangge kacirieun ku Sardi. Tewak dim euy sidik bangsat euy moal gemolan tah, ceuk Sardi. Naon sia nyangka bangsat ka aing? Ceuk Mirja. Bari ngayunkeun gemolan dipake ngababuk Sardi. Hius buntelan kana beungeut. Tolonyong jari jeug Sardi ampir namru ngan untung katahan ku Adim. Setan sia kalah malikan, podaran Dim. Satuju lah maju. Seak-seak dua rona narajang sakaligus. Peureup pating Darius kana beungeut Mirja tapi Mirja teu cicingeun. Manehna nakisan sabisa-bisa buntelan dipake tameng sababaraha kali bentrok jeung peureup musuh. Saberut harita Adim narajang plos nonjok angin. Hiu bak buntelan kana sirah para mitra sadaya. Harita keneh nepi ka ngungkleuk bari ngahanyu nahan napas. Tapi Adim teu rubuh manehna ngayunkeun kokol awi. Tina awahingku tarik-tarikna nepi ka ngahiung bang baraan pelantarang kana tarang Mirja. Atuh mending ngaburinya asa dibenter gelap. Aduh, jano setan sia. Mirja gagalendeng. Bari ngajari jeug ka tukang ungked seak manehna ngayunkeun buntelan. Hiu berat di papangku kokol awisa.
Kokol awi ti Sardi. Kaleong kedebut buntelan Mirja murag. Mirja harita parang kang rongkong rek nyokot di buntelan tapi teu kapanggih. Da murag kanu poek sisi jalan barang keur luak liuk dibabuk pueuh ceulina ku Kokol Adim. Hiu cabet. Aduh. Mirja nahan ka nyeri. Ngudupung bari ngusapan ceuli tapi panon mureleng kadua jalma nu katempo rigigna wungkul teu sidik kana rupana. Ayo nyerah sia bangsat. Untuk masalahkeun diri di podaran sakalian ku aing sia, cek Adim ngancam. Bari taki-taki rek nakode sirah Mirja. Cadu sia lamun aing kudu masalahkeun diri mah modar sia babi sok sia. Mirja teh rumah saja di bangsat. Nu matak dikitukeun teh panas hatena. Atuh seak ngayunkeun peureupna rek nonyok kanu bieu nyarita. Hiu deuk keuna kana puhu leungeun Adim ngagibeg awakna karasa leungeunna seueur. Malikan euy, aya keneh hoja sih ka sabelah deui rasakeun sia setan. Adim ngayunkeun Kokol awi deui ku Mirja ditaki sakaligus pelentrang peureub diadu jeung Kokol. Kuak Mirja ngoceak lantaran peureupna meni asa rampal. Udah diantep di hayo raponan kuduan. Sardi teu nemalan ngan minangka jawabanana. Kokol awi nu geus dicekel geus ngabelesu rek narok kana tarang Mirja. Tapi lep Mirja ngelok siut Kokol milepas ka kenca bentrok jeung Kokol Adim pelentrang Kokol diadu jeung Kokol. Nu nyekelna muringis dampaleungeun meni singsireun. Salah sasaran di ngadu Kokol euy. Udah teu kaciri poek atuh temal Sardi. Sabot kitu para mitra Mirja mundur salengka. Hiuk ngayunkeun peureupna cebet keuna pisan kana punduk Sardi. Kerung Sardi humarurung bari ngudupung. Pundukna asa merengkel bakat ku nyeri. Mirja nafsu anu rubuh tadi luluh, suku nu geus ngajungjung rek nincak sirah Sardi. Tapi Adim teu cileureun manehna ngayunkeun Kokol sataker tanaga. Hiuk cebet keuna pisan kana careha Mirja. Aduh ampun. Mirja meni ngadeg-deg bakat ku nyeri. Mun beurang mah bakal sidik muringisna beungeutna pias carehamna geudeg tapak Kokol. Tong diberi ampun. Podaran sakalian euy ja. Cek Sardi para mitra sanes ja Adim. Cek Sardi, bener di urang cacar sekalian lah. Temal Adim bari ngayunkeun di Kokolna. Tapi Mirja nu geus ripuh kaburu keneh ngejat ka tukang bari nyekelan careham. Jados ya, licik rajin wani main koroyok sia bedul. Ya aing mah ngeroyok tapi rek nangkep bangsat ya. Cek Adim bari ngayunkeun Kokol. Nempok kitu Mirja geus ripuh bijil deui nafsuna. Bari jeung teu make perhitungan Kokol anu ngadius dipapag ku dampaleungeun. Seak plak Kokol katepak sarta maceleng ka gigir. Adim amek manehna nu nubruk ka Mirja. Karowak nyekel kana dua leungeunna gep ngegel dada Mirja. Puguh Mirja teh reuwas manehna satengah teu sadar. Nyekek beuheung Adim atuh puguh Adim teh meni buncelik bakat ku reuwas amekan eungap. Tutung ek nyebut tulung ge kalah tutung para mitra. Tapi sakitu ge kahartieun ku Sardi. Teu tatapas ini deui cebet-cebet puguh ceuli Mirja ditampilingan satakar tanaga. Mirja teu kuateun panyekelna dilesotkeun. Tuluy nakisan anu nampiling Mirja siga bagong bayangan. Ngamuk harita nguwak ngawik Adim jeung Sardi ampir-ampir kawalahan. Podaran sia kabeh ku aing geuleuh. Nadikira aing rek sieun sia ka sebelahan. Sok sia Mirja sosoak bari putbetna rajang. Tapi keur kitu ti kajauhan aya nu moal obor meni ngagebur para wargi sadaya sarta hawar-hawar recok ngaromong. Mirja ngagebeg reuwas harita. Manehna teu mikir panjang cerot nyiduhan ka Sardi nepi ka lamongkot beungeutna. Mirja harita teh perlu nyarita. Anyaka sia deuleu kabur babatur. Mun teu modar sia. Cek Mirja bari berengbeng lumpat sataker tanaga cetruk inung sukuna najong batu. Tolonyong kedebut labuh nyangkorah ka sisi jalan. Tapi koreja tudang deui berengbeng lumpat sabisa-bisa. Nempo musuhna lumpat Adim jeung Sardi pating gorowok nyebut bangsat. Bangsat cenah mental ditewak bangsatna. Sorana tarik kawantu dina kaayaan nu sepi jempling. Nyapuguh we nu keur tibra sarege ngarorejat hudang. Pating raringeuh pating torojol bijil ti imah barang teges kanu nyebut bangsat ceng kana pakarang peuretek lalumpatan rek ngepung bangsat. Jalma jadi ngalobaan pating gorowok bari lalumpatan. Silih tanya jeung baturna gero Adim mere pituduh. Bangsat lumpat ka tongo tuh, pegat di pasir eme. Kitu ceuk Adim atuh beretek jalma-jalma lalumpatan. Malah mah di antara nu sakitu lobana aya Mang Ading nu milu ngudag. Geus puguheun Mang Ajo mah tadi geus samemeh ribut teh geus teu geunah hate. Manehna nyusul ka baladna nu mawa obor.
Puguh barang adenge kitu menit ti buburajat mudag bangsat bari gegeroan ka batur. Lemur campaka ngadak-ngadak jadi geunyeuleung. Anyong hari tati anjing rageg ngagogog pating serenteng manting matak paur. Pating serenteng ramidna. Puguh teu beda jeung moro bedul pating gorowok bari lumpat. Pitu hasil lantaran lumpatna Mirja teu mapai jalan gede. Manehna norobos jalan satapak. Dibelaan ngapruk kanu bala pokona mah asal salamet pada jauh ti lemur musuh. Airna nu ngarudag baralik deui kabeh lengoh taya anu mawa hasil. Harita mangad Ramitra nu harita milungudag. Mangajo kumaha kajadian usahana ieu teh? Nasaha anu kabangsadan teh? Kituna teh bari leumpang muru ka gardu. Ih, sajelas da kuring ge sanya nama keur nyusul barudak tadi teh. Tadi leuwih teu heula ngiderna karek tepi ka hareupeun bumi jang ulis. Kadenge nu ngagorowok nyut bangsa terus lumpat milungudag kitu palebe. Saha tadi nu ngider? Adim jeung Sardi. Yu urang tebungan urang tanyakeun nu bener. Duanana gagancangan leumpang hayang buru-buru tepung jeung dua ronda. Tapi baranggok ka garduh Adim jeung Sardi can aya di dinya nya meunang beja yen Adim jeung Sardi aya keneh dina urut tarung jeung Mirja. Tuluy Mang Ajo jeung Mang Lebe muru ka dinya kasampak geus loba jelema bari marawa obor. Kumaha nu sanyana ieu teh Dim? Ceuk Mang Ajo. Bangsat Mang. Malah mah ku si tarung jeung uing. Lah, buktina tah buntelan tinggalkeun sarta beuheung uing nyeri keneh dicekek ku si bangsat. Untung aya Sardi mun teu mah uing teh lah karijenatna we meureun. Ceuk Adim bari ngusapan beuheungna. Nu memang karasa keneh nyerina tapak Ramo Mirja. Waduh. Cilaka mun kitu mah urang teh katempuhan sabab giliran urang ngarona bet aya bangsat. Mangkaning basadna henteu katewa kumaha mimitina ieu teh. Kieu mimitina mamang, ceuk Sardi milu nyarita. Barabat diterangkeun ti mimitina tug nepi ka harita di Bandungan ku sakur nu aya di dinya. Da kitu kajadian teh mang, ceuk Sardi. Syukur atuh ari kitu tapi kumaha ayeuna? Pak RT Pang Ajo ngareret ka Pak RT nu harita milu ngarium. Ai perjuangan Adim jeung Sardi cukup sakitu ge untung keneh. Bari bangsat kanyahoan teh ayeuna da bangsat geus puguh teu kapanggih. Yu urang ka bumi Pakubu sarta urang talungtik ka pangeus lemur. Nasa anu kabangsatan ceuk Pak RT. Nya mangga kitu ge abdi mah ngiringan we kumaha saena. Bring sarere ngajugjug ka imah Pakubu. Ngaleut bari teu lat ngaromong nyaritakeun nu bieu kajadian. Ari Sardi mawa buntelan rek disetorkeun ka Pakubu. Sadatangna ka imah Pakubu terus ngayakeun papariksaan. Kalayan taliti nu satuluyna Rona jeung pamong desa sejen ngaroris ka unggal imah sugan aya nu ngakukeun kapalingan. Tapi teu aya nu ngarasa kaleungitan da memang eueuh nu kapalingan. Puguh Pakubu jeung kanca-kancana jadi bingung naha milik saha eta buntelan teh atuh akhirna mah. Pakubu boga anggapan yen bangsat malingna teh di lemur sejen ngan ngaliwat ka Campaka. Satuluyna masyarakat bubar baralik ka imahna masing-masing. Sedengkeun buntelan dirawat ku Pakubu bisa anu maluruh ngan Adim jeung Sardi kapaksa balik ka imah awakna nyeri ulut tarung sarta teu sanggupeun nuluykeun ngarona peuting eta. Cagtuna heula kaayaan di lemur Campaka ayeuna urang caturkeun Mirja. Nu sangsara di setengahing perjalanan harita manehna lumpat sakalumpat lampet bari kukurubutan di nubala. Malah lainna sakali atawa dua kali ngalawan labuh ti guling ti kusruk jeung ti dagor kana tatangkalan. Tapi para mitra kanyeri teu dirasa tujuan ngan hiji hayang salamet tina balai nu leuwih berat. Akhirna Mirja bebas tina udagan musuh, manehna anyog ka jalan satapak, tuluy leumpang maju ngaler. Mapai pasir jeung lengkob nu akhirna anyog ka sawah lembur terus leumpang mapai galang. Hari keur sial beu teu kapalang nya boga pamajikan siga nu gelo. Kaing teh nganggap tunggul balik peuting disangka bangsat. Ayeuna awak cilaka, duh abah, ya kuring tulungan bah, ceuk Mirja ngomong sorangan, bari ingkud-ingkudan, da puguh indung sukuna nyeri balas ti tajong, kukuna ge meuni ampir coplok. Tapi kulantaran hayang buru-buru tepi ka imah najan ripuh ge maksakeun maneh. Nya akhirna mah tepi ka lemurna anyog ka hareupeun imahna, kira-kira wanci janari leutik hawa keur meujeuhna tiis. Bah, abah, Mirja gegeroan ti buruan tanaga geus leuseuh. Mun beurang mah bakal katara beungeutna pias jeung bareuh. Bah Sura jeung pamajikanana can ngadengieun da puguh mangsa-mangsa kitu keur meujeuhna ti Brasare. Dipepene ku hiliwirna angin janari atuh gero Mirja gegeroan deui.
Harita Basura lilir cinekul dina kasur bari kekereceman ngancan wakane malan dasieun kumaha ona. Bah buka panto bah, ceuk Mirja. Sora beuki bedas kebeg Basura ngarenjag. Sabab ayeuna mah jentre nu nyalukan teh sada anakna, tapi can geruh kala tuluy ngaguyah-guyah Ambusura nu kerek meuni nyegrek. Kulisik Ambusura lilir braipan beunta bari nanya. "Pan geus kamari?" cenah reupeurem. Tapi bari peureum da panon meuni asa carep. "Dengekeun tadi luar anu gageroan ka urang. Rona meureun." "Ih, maneh masuk ngalalaworakeun. Hudang-hudang ka dilu." Basura keheul. Simut pamajikanna dari Jewang lung ka pojok ranjak. Ambusura keheuleun korejot hudang bari buncelik. "Nanaonan ari abahna? Ngadoon mah betot simut bari nage." "Tah bener kitu sina buncelik maca teh ameh nyaring. Hok dengekeun tah nu ngageroan di luar. Ulah tibra teuing hees teh atuh." Ambusura ngahulang tetulus ngambekna. Keur kitu kadenge deui sora Mirja ti luar atra pisan ngageroan ka Basura jeung ka Ambusura menih lumengis pikawatireun. "Kadenge henteu da kumanehna?" "Nya kadenge tapi ulah baka percaya bising juri nyeliwuri setan mina rupa. Bisi kelong newo-newo maklum. Apan ieu teh ti peuting piraku anak urang rek los-los ka dieu. Apan manehna teh keur meujeunna sono bogoh. Marek ninggalkeun pamajikan lebar atuh. Kawas teu karasa we ku abah baheula," ceuk Ambusura setengah ngaharewos. "Eta sok mamawa wae kanu geus bari meus sia ngewah. Tadengekeun deui teh sing tengah tah sidik si Mirja teh." Ambusura jeung Basura jempe. Duanana ngadengekeun sora ti luar. Ari sabab teu kuat ku capek jeung nyeri katurug-turug beak napas, ambekan eungap tanaga lungse tungtungna jempe ngahenen bari ngararasakeun ka nyeri. "Teuing abah, piraku ari teu kadenge onaman mah, geus areueuh eta kumaha nya mun itu daek nemal," ceuk Mirja bari ngulahek nyangsaya kana pojok teras awakna leuleus. Hawa peuting beuki tiis asa nyerep kana sumsum balung. Langit rada lenglang bentang loba nu temong. Teu kawas tadi nu meredong nu kadenge ukur jangkrik sakapeung ditema ku sora cihcir anu disada di pojok imah. Mirja pasrah manehna tumarima kana naon-naon nu geus kajadian. Tina awahing ku capek ingetanana sirna, reup sare tibra disimutan ku ibun di pepende angin janari, eueuh nu malire da puguh sarerea talibra sare. Kacaturkeun isukna hayam jago raong kongkorongo. Hayam reang disarada kat-kat kut-kut jeung pating karotak. Manuk recet dina tatangkalan bangun anu suka bunga. Mapag beurang jeung sang surya. Harita Basura jeung Ambusura kerek lilir duanana kaberangan. Terus kaluar ti kamar pating kereceum serabeun. Dati wetan geus poyan. "Waduh, nah geuning geus beurang ieu teh kakaraeun teuing meuni kapiheulaan ku hayam nyaring," ceuk Basura tuluy kaluar ti imah. Maksudna rek mandi. Barang berai muka panto meuni ngagebeg nempo nunyang saya di pojok teras. Bajuna raksak urang rangsak awakna kalotor. Beungeut barareuh jeung geuneuk sidik pisan Mirja. "Masya Allah. Mirja? Ieu teh maneh?" Basura nubruk anakna. Diguyah-guyah setengah teu sadar. Sok sieun anakna ngan kari cangkang kulisik Mirja lilir. Berai beunta kekereceman. Tuluy gigisik bari humarurung. "Mirja, kunaon ieu teh? Naon nu geus kajadian?" Basura watir nempo anakna dina kaayaan kitu. "Wah, teuing abah mah siga nu ijin ka kuring teh. Mun itu dek nemalan, paehan atuh kuring teh bah. Teu kuat kieu kiting malah nalangsa, sedih kuring teh." Mirja harita para mitra cigarek ceurik jiga budak. Cipanon ramai ku teu katahan tina wahing ku sedih-sedihna. "Nah kunaon atuh maneh teh Mirja, kunaon ieu teh?" Basura ngarangkul anakna. Tuluy dipayang dibawa ka jerogok patepung jeung Ambusura. Nu kageteun ngadenge nu pating gerendeng maksudna mah rek nempo, tapi barang amprok di lawang waktosna sabujeng seep. Aduh, ieu.